Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa Hijuarta anu parantos dugi ka meja redaksi Witu TV. Saja pasandikeun dina warta ku basa Sunda edisi Salasa 30 Januari 2024. Sim Abdi Rizky sareng Fajri anu baris ngadungikeun warta. Dupi Ropi produk kuliner anu salah sahijina Surabi Gapura Kang Dian. Tuangan anu tos dikenal ku kaca dunia, anu tos terkenal sa Purwakarta, anu oge tos lebet TV sa media Indonesia. Surabi Gapura nyadiakeun tuangan kanggo masyarakat biasa dugi ka pejabat. Langsung wae urang arahkeun wae ka reporter urang anu tos sumping di Surabi Gapura. Mangga ayeuna abi bade ngawawancara Kang Dian. Punten Kang Wilujeng sonten. Abi bade naros naon wae varian rasa anu aya di Surabi Gapura teh. Kanggo denget ayeuna seueur pisan varian rasa Surabi Gapura Kang Dian. Di antawisna aya Surabi original anu polos, aya nu ngangge oncom, teras aya nu milenial ayeuna mah di kejuan, di pla mayones kitu. Di antawisna aya durian, aya keju coklat, sareng sajabina. Seueur aya 40 varian rasa. Oke. Nu kadua anu bade ditaroskeun ku Asri. Kumaha kesan dan pesan selama merintis usaha Surabi ieu? Oh, pesan sareng kesannya seueur pisannya pami dicarioskeun mah moal rengsek ku sajam. Ya alhamdulillah kanggo denget ayeuna pesanna sangat seueur pisan anu sae kanggo perjalanan Surabi Gapura Kang Dian. Di mana tempat ngawitan damel Surabi? Ngawitan Icalan Surabi Gapura nyaeta kawitan tahun 2011 di Payun di sisi jalan di samping Gapura di bawah jembatan layang. Iraha ngawitan Icalan Surabi teh. Iraha berarti ngawitan teh nyaeta kapungkur tahun 2011 13 tahun nu kapungkur. Kunaon Kang Dian milih ngarintis usaha Surabi? Nyatos janten karena pacabakan Kang Dian pakasaban janten Surabi kanggo denget ayeuna di era milenial. Alhamdulillah ngajanjikeun kanggo keperyogian sehari-hari Kang Dian sareng kebutuhan kru sajabina lah pokokna mah tiasa mencukupi. Bareng. Saha anu gaduh pangemutan ngarintis usaha Surabi teh? Saha berartinya sim kuring Kang Dian nyalira anu gaduh pangemutan usaha Surabi eta. Sakitu wae Kang Dian, hatur nuhun tos ngajawab pertanyaan ti Abi sareng rancangan Abi. Jadi sekolah di mana sok tepangkeun mah? Di MAN Purwakarta. Pamirsa, warta Witu TV ieu urang cekapkeun dugi ka dieu wae. Kudu bangga jadi orang Purwakarta anu tiasa ngudag perkembangan zaman utamina dina hal kuliner. Mugia Purwakarta leuwih maju ka payuna. Ngawakilan anu ngawalahkeun Witu TV, Sim Abdi Fajri sareng Rizky, Sija Apit Mungkur, Apit Mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirup Sunda.